Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina mendarna leuwih rame deui sareng leuwih gacor, supados tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga prung cuang kawitanan. Torojol ti sabudeureun eta tempat warga lembur teh ngadaratangan maranehna kulantaran samemehna mah eueuh anu wani datang ka eta tempat atawa ngabantu Sugiwa sapara kanca kulantaran geus kabayang Sugiwa jeung sakabe anak buahna oge teu walakaya komo deui maranehna harita kokolot-kokolot kampung teh tinggorowok marentahkeun sakabe warga supaya nulungan Sugiwa jeung pamajikanna katut sakabeh murid-muridna. Tulungan gawat euy nya, gawat tulungan ulah diantepkeun, tulungan ayo urang tulungan kuperikeun urang teu bisa nyalametkeun Lisnawati atuh kolot nama jeung sakabeh murid-muridna urang tulungan ayo nya, ayo tulungan ayo. Harita dina waktu eta sakabeh warga langsung muru ka Sugiwa jeung pamajikanna katut sakabeh murid-muridna ku maranehna teh diangkat digotong dibawa ka jero padepokan anu kabeneran teu diruksa saperti tempat-tempat sajenangan barang-barang jeung harta benda mah geus ludes digondol ku sakabeh anak buah Ki Bewok. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Sugiwa jeung sakabeh anak buahna atau anak murid-muridna kumahanya kaayaan kahareupna. Maranehna sakabeh naha bakal salamet tina ancaman bahaya pati anu bisa datang irah bae ka maranehna kulantaran ayeuna geus kacida beratna maranehna dina nandangan kanyeri akibat kaganasan sakabeh anak buah Ki Bewok jeung Ki Bewok langsung anu geus nandasa Sugiwa jeung pamajikanna. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Lisnawati anu keur dipanggul ku salah sahiji anak buah Sugiwa. Bari cacala katakan Sugiwa kacida bungahna nyarita. Nyai ulah jejerewetan wae. Heup cicing dangke ge bakal ngeunah. Ku akang oge moal disangsarakeun kemudian aduh Gusti Nyai teh kacida geulisna. Akang mah saumur hirup kakaraeun. Ayeuna ningali mojang sakieu mencerangna aduh nyaah Nyai nyaahkeun ku akang mah Nyai bakal dibedakeun ti wanoja-wanoja sajena. Nyai bakal dijadikeun pamajikan ku akang. Ki Bewok harita nyarita kitu bari neuteub ka Lisnawati anu masih keneh leuleus awakna kusabab dilumpuhkeun ku anak buah Ki Bewok ngan saukur matana ngagilir jeung masih bisa nyarita. Teu hayang, kami mah teu hayang, boro-boro dipaksa dikawin oge teu hayang, lepaskeun kuring Bewok. Anjeun bener-bener kacida telengasna geus nandasa kolot kuring jeung sakabeh murid-muridna piraku anjing anika arek ngawin kuring najis tah yang lepaskeun kuring hayang balik ama ambu tulungan abdi ama ambu tulungan tulung harita Lisnawati terus-terusan cocorowokan sanggeus nyarekan Ki Bewok teh sungutna henteu cicing cocorowokan menta tulung ngaharepkeun aya anu ngadenge.
montong cecerwokan tulung-tulung kawas kitu Nyai ieu teh di tengah leuweung beurina oge sanajan aya jelema nu ngadenge oge moal matak wani nyalametkeun Nyai tina cangkreman akang kulantaran sabayan wani datang ka hareupeun akang bakal modar Nyai. Harita Ki Bewok terus-terusan cacalakatakan seuri bari lempang tapi beungeutna mah ayeuna geus teu nyeuleu beungeut atawa nempo kana beungeut Lisnawati anu tadi mencrong pinuh ku kaceceb ka manehna. Nya Nyai, cici Nyai, ku akang oge ieu teh moal dikukumah ieu akang mengan saukur ngajajabkeun Nyai ka bumi. Kang Bewok tenang bae Nyai, tenang komoditos aya cariosan kitu Nyai. Aduh cida bagjana Nyai, kulantaran akang jadi saksina jeung sakabeh batur akang acan aya hiji oge istri anu hoyong dinikah ku Kang Bewok. Ayeuna akang milu bunga kulantaran Kang Bewok nyebutkeun Nyai mah bakal dikawin atuh kacida bagjana Nyai. Nyai teh bakal jadi istri anu pangbagjana di alam dunia pokona mah. Lain kitu Kang Bewok atuh puguh eta anu ku dewek dipingharep oge jadina Nyai ulah hariwang ulah sedih ulah ceurik geus ayeuna mah kudu bunga kulantaran Nyai teh bakal jadi pamajikan akang anu dipika cinta ku akang pokona bakal bahagia jeung akang. Geus Nyai ulah cecerwokan bae ceuk Ki Bewok. Harita nembalan caritaan anak buahna bari nyarita kitu. Najis teuing hayang Bewok lepaskeun kuring mah hayang balik sia teh geus nyiksa kolot aing geus nyiksa anak murid kolot aing teu hayang najis kajeunteuing dipaehan sia aing teh geura paehan Bewok paehan bae aing mah teu hayang diruksak dirujut ku sia Bewok. Ceuk Lisnawati harita nyaritana beuki kasar bae. Sok puaskeun Nyai, puaskeun ngomong rek kitu rek kieu oge kulantaran Nyai geus moal bisa nanaon deui. Karep teuing akang geus males ngomong nage heg cocorowokan bae terus corowokan sebeukeun Nyai. Ceuk Ki Bewok harita langsung lempang miheulaan sakabeh anak buahna kulantaran beureunan geus teu hayang ngadenge Lisnawati atawa ngajak ngobrol Lisnawati anu terus-terusan cocorwokan minta tulung jeung nyarekan dirina. Najis, tulung sabae tulungan kuring mah tanggung diruksak ku jalma edan kurampuk karelok kieu. Lepaskeun Bewok lepaskeun tulung. Ceuk Lisnawati harita terus-terusan cocorwokan minta tulung. Barang keur kitu teh belsaat kep cerelat les kacida cepetna teu katitenan ku saha bae malahan mah kulantaran Ki Bewok keur aya di hareupeun sakabeh anak buahna kacida ngarajugna kulantaran anak buahna anu manggul Lisnawati ngadadak ngakurowok kulantaran Lisnawati anu keur dipanggul ku manehna lepas tina leungeuna jeung deui teu katitenan ka mana leungitna kulantaran ngan sakoteap gerakanna kacida cepetna jalma teuing naon anu mawa Lisnawati tina panggulanana. Kang aya padog Lisnawati di padog. Naon si Lisnawati di padog saha nu madogna? Goblok keblig harita Ki Bewok molotot kacida amokna ka anak buahna anu dipercaya kudu mawa Lisnawati ka markas. Tapi dina waktu harita manehna kacida bingung sekaligus amok kacida ku sabab katempo bener-bener ayeuna dina panggulan eta lalaki teh geus eueuh
Lisnawati anu sidik ti tadi cocorbokan menta tulung jeung nyerekan manehna hayang dilepaskeun tina panggulanana, tapi dina waktu harita geus eueuh. Duka Kang, duka kumaha tadi teh karaos ku abdi mah asa aya nu loncat nebak anginna teh kacida tarikna tapi sakoteap awak Lisnawati teh leungit tina panggulaan sim abdi Akang. Cuk eta lalaki langsung nyaritakeun kawas kitu. Mencar sia mencar teangan sabae jelmana anu geus wani campelak ka dewek podarang gawat sia ulang ngajarentul kitu bae indit sia teangan kacileng plesat harita sakabeh anak buah Ki Bewok teu nyarita deui langsung laluncatan ka sababaraha tempat. Ki Bewok oge dina waktu harita henteu cicingeun manehna oge langsung luncat muru ka palebah tempat-tempat anu dipikir ku manehna pasti lamun jelma bakal kaudag ku manehna kulantaran ngarasa diri paling hebat kemampuan moal aya nu bisa mapakan, tapi geus ngeblesat ka ditu ka dieu luluncatan ka sababaraha tempat, kadang naik kana tangkal luncat kana gawir jeung sajabana hayang nempo Lisnawati dibawa ka mana ku jalma anu yakin geus mawa awak Lisnawati tina panggulan anak buahna. Ngan hanjakal saliantik dina waktu harita teh keur puting poek mongkleng jeung deui aya dina kaayaan poek kulantaran kacida poekna kusabab aya di jero leuweung atuh beuki hese bae kumaranehna di teangan teh. Sanajan Ki Bewok oge anu geus ngerahkeun sakabeh kamampuanna mata batina dibuka ku manehna hayang nyaho di mana atawa dibawa ka mana Lisnawati ku jalma anu geus wani maling tina panggulan anak buahna, tapi poek mongkleng buta rata teu bisa kanyahoan inditna ka mana. Edan setan saha ieu jelema anu geus wani campelak ka deweknya. Keretesna bari muterkeun teutepanana ka sabudeureun eta patempatan anu dina waktu harita ku manehna didatangan. Ari anak buahna mah teuing kamarana kulantaran lalumpatan ka masing-masing tempat hayang ngudag anu geus wani maling Lisnawati tina panggulan babaturanana. Kacileng plesat cileng corelat torolong. Ki Bewok harita lulumpatan deui jeung luluncatan kana tangkal jeung sajabana hayang manggihan Lisnawati deui, tapi hanjakal saenggeus muteran sakabeh eta leuweung anu geus pasti kumanehna mah eta leuweung teh kusabab geus biasa didatangan bakal nyaho seluk belukna eta patempatan. Ngan hanjakal laratan saeutik-eutik acan dibawa ka mana jeung kusaha dibawana Lisnawati dina waktu harita. Atuh Ki Bewok teh langsung ngajenjen nangtung dina hiji batu gede bari muterkeun teutepanana ka sabudeureun tempat anu dina waktu harita ku manehna dicicingan. Setan saha Andika, woi keluar montong wani macam-macam ka dewek sia hayang modar sia teh keluar sia padong keluar. Ki Bewok terus-terusan cocorowokan hayang manggihan jeung ngadenge atawa aya jalma anu datang ka hareupeunana, tapi tetep wae dina waktu haritangan sora manehna
anu kawas muter di eta patempatan jeung sora-sora satoleubeung anu sasakali kadenge ku manehna. Keur kitu teh trojol gaceleng sakabeh anak buahna daratang ka hareupeunana dina kaayaan kosong teu matak pikabungaheun keur manehna. Teu aya Kang, nya teu aya Kang, teu aya. Geus lompatan ka ditu ka dieu ge teu aya. Bener Kang, bener. Kuring mah geus ka ditu ka dieu. Hampir sakabeh leuweung ieu didatangkan ku kuring ngagunakeun kamampuan anu ku kuring dipika bisa. Teu aya Kang. Saha nya anu madog teh? Ayeuna geus kieu kudu kumaha? Nya Kang, kudu kumaha geus kieu. Nah kudu tetep muteran di tempat atau kumaha Kang? Ceuk sakabeh anak buahna harita pada nanya kitu. Leng Ki Bewok tengah hulang ka cida jerona. Matana teh dipeureumkeun ngembat kakuatan batin sakabehna hayang mukakeun lalangse anu nutupan mata batina. Teu lila oge sanggeus sababaraha menit meureumkeun mata bari jeung teu nembalan sagala pananya anak buahna. Ki Bewok teh beunta deui bari muterkeun teutepanana ka sakabeh anak buahna anu masih keneh mencerong ka manehna. Edan kawasna mah ieu lain jalma sambarangan anu geus mawa si Lisnawati. Lamun kitu mah yap jang balik baekeun ku dewek bakal diteangan. Kawasna mah dewek kudu dina kaayaan tenang, dewek bakal narawang saha anu mawa eta jelma saha atawa saha anu geus mawa si Lisnawati wani camplak ka dewek. Ayeuna geura balik, ayo balik kacilang blesat harita sakabeh anak buah Ki Bewok nuturkeun Ki Bewok anu geus ti heula. Ninggalkeun eta patempatan bari mawak hanjelu ka ambek jeung sagala rasa anu ku Ki Bewok dina waktu harita dirasakeun. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Ki Bewok sapara kanca anu keur nuju ka markasna deui bari mawa ka hanjelu kulantaran Ki Bewok teh teu laksana ngagulang gaper Lisnawati. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Lisnawati anu geuningan dibawa ku hiji nini geus bongkok tapi kacida geusitna dina lumpatna teh bari manggul awak Lisnawati anu masih keneh dina kaayaan leuleus. Nyai cicing nyai ulah sieun ini mah bakal nyelamatkeun nyai. Cicing nyai cicing deudeuh teuing nyai, deudeuh teuing. Untung bae nini teh ayeuna keur liwat ka daerah ieu. Mun teu mah waduh nyai nyaah pasti nyai teh diruksak ku si Bewok sapara kanca. Ceuk eta nini nyarita kitu bari luluncatan dina batu garede ka cida geusitna. Waktosna kabujeng seep cag urang tunda dugi ka dieu heula sahanya eta nini teh anu geus hasil nyalametkeun Lisnawati tina cangkreman Ki Bewok jeung sakabeh anak buahna. Cag urang tunda dugi ka dieu heula insyaallah kapayuna ku sim kuring bade diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.